Rongsok besi. Rongsok. Mang rongsok. Aduh. Lain jelema mang abi mah mang. Oh. Mang itu aya jualan kardus tuh seberapa kilo? Kardus mah 1000. Aya besi. Besi mah lumayan besi mah. Aya 3000-an. besi mah loba tuh diurang. Erek. Bawa tuh ayeuna. Ayo atuh. Kala tuh mang kurang bawa heula nya besi. Loba diurang besi mah tong hariwang. Aja atuh bawa. Daguan di dia tuh. Iya siap. Mana euy besi tua teh? Oh, mana besi tua teh? Nyet. Naon Mang Sep? Ayo jualan besi rongsok teh. Eueuh, Aduh, aing kumaha tukang rongsok ngadagoan itu teh euy. Siap aing. Kayak berat-berat teh teh. Tamang ya besi tua teh mah, bayar saleh jang kudu teh urang malah. Ya tuh dia teh ya. Yang kudu teh. Bae malah 1000. Bae lah, saleh jang kudu teh. Ya besi namang. Nuhun ya. Ayo. Ah lumayan ya. Boga besi ya mah ya. Untung gede ciga namanya aja namanya. Anjing teh. Tebal teh aduh, ai ke kemana tuh dia kersane? Nah kayak gelo. Ieu mah ningan lain besi ieu mah. Tutua keladi ieu mah. Bagong. Wah, aya Bagong. Bagong. Ih, aya Bagong. Mau di mana? Bagong. Bagong. Aduh, siap berak itu bagus cicing orang kampung di dia orang banding tak eta kade. Si goblok teh bagongkeun sia cenah ka dieu ku aing mah da. Eta mah bagong Afrika wa. Bogong Juned eta mah. Kelo aing sarua keun bagong ya. Kagok ayeuna mah babuk sakali. Ayo. Kabur. Kelo urang teh salah teh naon nepi ka ditareungulan. Aduh, aing. Tas karena omah tas. Karena ini Sep biasa ge ya. Reka mana Sep? Tas juga aya nu rek ngajual motor. Ini dia. Asa aya. Si Uwa mun teu salah mah ngajual motor teh. Mulus teh motorna. Mulus, depi teang ayeuna. Iya, urang teh. Ayo atuh. Sugana ka bagian atuh Iya, siap. Ayo, sugana ka bagian tas lumayan jangan duduk oge ayo mulus mah si motorna. Ya nuhun atuh ayo. Nyet yeuy. Aya naon, Wak? Lain 8 motor teh maneh mah dek make we. Wak, motor urang teh ada kerja dijual teh. Heeh, urang jual nu maneh sugana payu atuh, urang tugeurkeun nya. Sugan 2 juta. Heeh, bener. Beres sugana anu ka dieu lah. Cenah aya bejana barudak. Tas itu motorna bener mulus Meureun gitu, meureun. lumayan lah. Teang, Ayo, orang tanya ke si Wa. ayo.
Wah, kernaon Wak? Biasa Sep, aduh dia tinggal di motor ya di komah di kosokan. Lain Wak, ka dieu teh ya bejana cenah motor rek dijual heuh. Akhirnya dijual nu budak nya teh aduh rek dijual itu Sep. Asap ayu we karena duit nu urang mah. Nu mana nu ieu Wak yang sabaraha? Komplit teu? Elin komplit nu budak nya teh yang ditukeurkeun. Oh, banyak teh nu ieu yang sabaraha cing ngadenge heula lah. Mulus motor malah yang wani sabaraha tuh sok we lah. Sok tinggali heula motorna ai mulus jeung komplit mah. Siap atuh ari kitu kurang picokot daguannya. Ya sok daguan di dieu. Banyak teh nu ieu Wak. Alah sing teh ieu mah nu ieu mah pakieun sorangan atuh si Uwa ieu mah. Jadi Oke, kita orang- cokot heula Cok motor. cokot mana? Nyet dia nyet. Nyet yuk. Naon Wak? Motor teh orang dijual teh, orang jual ha. Kuah wae cokot berat. Oh, kala dicokot kala ku kuat wae nah. Daguan di dieu. Saya kala nanya cokot nanya. Sok atuh. Daguan di dieu. Cugana payu 2 juta nya. Tah, ieu saya motor teh. Oh, terbalik atuh Wak eta mah motor bolon dijual 2 juta. Sia mata situ motor kitu ditawarkeun teu balik. Tuh apa udah jauh sepanjang motor tadi, gede. Cing ningali motor teh Wak. Tak kane ku ayo motor kieu rek dijual 2 juta yo. Yo. Ah.